Sampurasun dulur, wilujeng sontennya, wilujeng tepang deui, wilujeng saum gitu kan. Eh tepang deui di saung eurih nu aya di luhur gunung. Pangluhurna nu aya di daerah Cemanggung. Pasir gitu kan ibaratna. Jadi simkuring ayeuna sareng pendulur ya nuju aya di Mumunggang. Nu maksudna bade milarian pika betaheun empatak tiis kana hate, kana manon, kana sadayana nyerang gitu kan. Nah janten ayeuna kuring teh aya di saung eurih. Aya naon cenah di saung eurih ieu? Pokona mah di saung eurih ieu teh seueur kamonesanana, seueur kaanehanana. Pokona mah nu katingali engke bakal seueur nu unik-unik. Moal dicawad, tapi bakal dipuji lamun geus ningali sabudeureun saung eurih ieu. Hiu. Tiheula buru, tiheula. Tiheula, sok tiheula buru. Buru Jui. Balik. Urang tataekan urah kaleuweung. Tuh, hapilah ka itu kotongo. Ayo ah. Ahengnya Sumedangnya. Aheng atuh. Alam Sumedang mah teh. Tuh. Tos dileuweung deui simbardos mah lur. Mari kita lanjutkan lelempangan. Mah, capek. Sasi saum mah da kieu. Pasti lah orang istirahat lah kak saung tah saung di luhur tuh raoseun juga namanya iya itu can air masak can air masaknya halalit kene mang nyalira di dia mang itu menyalira siang masuk lah pan ngarebon oh siang mah seueurnya anu ngarebon eta huwi mang aduh kang ibu maghrib habis na ieu korma ieu kieu sami wae pan ari korma mah di luar negeri di luar negeri udah urang aya Indonesia kudu di mana pernah raya oh aduh ieu saung ngangge dahon ya eta nya mah ngangge eurih dahon sareng eurih oh mun betah kieu biasaan ya Kang kadang mal ieu ieu gotong royong tapi tatar tenaga na eueuhan. Oh, gitu. Tos lami mah ya? Sehat ya, engakeun ieu mah. Kayak 3 tahun ieu mah. Oh, tapi anu ieu mah tos lami nya anu. Tos lami kurinyu. Tak orang ngarak-rakna da naik oge nya eta ya tapi saruntuhna ieu mah. Oh, saruntuhna. Tiga dilarun pakuna tuh lepan. Nuhun. Terus si empus itu tataekan geura ka luhur saha? Si empus? Ieu ucing? Meng. Ngacak-cakan. Kemana sih Meng teh biaya di dieu? Oh iya geuning tah si Meng teh. Empus keur naon? Tataekan lah ieu da mah compor tingali. Aya keneh.
Aya damar ngan minyak teh ayanya. Luar biasa para wargi sadaya. Aduh, mendak tempat nu genah tuh manina betah luar biasa. Di alam dunia ieu, duh Gusti Agung. Tah ieu surgana dunia teh. Tuh tingali. Luhurna ge angge eurih. Sok aya keneh teh zaman ayeuna nu kieu. Aya jagong eta di luhur. Aduh. Ieu mah suhunana sanes ngangge dahon tapi ngangge eurih. Ngangge bilik. Tah. Awin age awi kieu sisina tah. Sapertos wae nya. Di panggung. Oh, tingali. Betah orang kepangker dieu. Ningali si Akang. Aduh itu Meng nuju bobo. Meng. Eish. Tuh dulur, ieu di luhur pasir, di luhur gunung. Tempat nu sakieu tuh manina. Tuh tinggal di tekono oge. Masya Allah. Ieu tatangkalanana ge nu salubur kieu. Betah. Eta aya nuju kulam ieu aduh. Hey. Nuju naon hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Tuh, tingali. Kuraes tangkal cau. Aduh, itu cau araya. Tingali. Tangkal cau na lur. Ieu tangkal jeruk Bali tah. Masya Allah. Jeruk Bali jeung walu kieu teh. Di sumurna. Ieu tingali tangkal awi. Awik. Ieu awi koneng tingali nu lucu kieu melengkungna. Haur koneng ya. Tuh. Set. Kadieu set melengkungna ada. Deh. Elah tingali. Aduh, ini indah pisan senina. Nyaan ieu masih Akang teh. Pinter pisan. Ieu mah ada di luhur para wargi. Di luhur pasir abi mah tuh. Di Kabupaten Sumedang, di kebon tuh, di leuweung. Oh, tingali. Cau. Wah, sagala kumlitnya Kang. Tingali deuh. Tuh si Akang ge betah di dinya. Enakeun pisan ya kan? Kumaha raosan Akang enak? Adem tiis, raoseun pisan ya. Raoseun pisan nya. Cingkang sekedap pisannya Kang ieu mah nya. Duh. Meni aya aku adem jebal di luhur pang-pang nama ieu teh. Sanes dihandap, da pami dihandap mah. Tos langki atuh zaman ayeuna nya aya saung ranggon ngangge awi, terus di luhurna ngangge eurih. Biasana kan ku dahonnya. Lamun teu ku dahon teh paling saya lah maksudnya ku dahon gitu. Kata napi ku kenteng, tak ieu mah ku eurih. Cobi tingali. Tuh si Akang di ditu. Teu betah kumaha atuh cicing di dieu bisa jadi panyumputan. Deh. Ieu si Empus kita tadi ngingintil wae nya, Pus. Jika paling itu kan. Ka mana? Orang tinggal ke pemandangan paling itu. Hayu sia. Urang kadi urang nyisir kebona lur. Aduh, anginna ieu. Di Mumunggang tuh katingali. Dah, angin ngahiliwir. Ayeuna urang pengkolkeun kamerana ka palih kenca. Set tingali teng tuh lalaunan we lah. Alah, ini betah kieu katinggalinya gunung itu Garut itu teh. Katawis di dia lur ti luhur. Dina lur betah pisan di dia Gusti Nu Agung. Alah lamun teh emutna teh alim uwi hayang ngiring di dia cicing ngalira jeung si Empus jeung si Amang. Tingali adeuk. Gusti Nu Agung. Mek waas kitu nya ka luhur. Asa zaman Walanda. Zaman baheula mah karari udah. Imah-imah teh di lemur teh, saung teh. Tuh tingali segala aya di dia nyampak. Si Empus tadi ya ajantul we doaan tuh. Betah si Empus ge di dia mah tuh tingali. Nya eta mah eurih. Duh Gusti teuing. Sok lah geura
para wargi sadaya dulur-dulurnya lamun tos dipasihan pemandangan sapertos model kieu nya ditinggalian boh nyata boh dina film boh dina video boh dina naon bae gitu nya pokokna mah ningali pemandangan sapertos kieu kaayaan jika raosan kumaha eta kana emutan da kaing kana emutan kumaha ieu raosan teh terus kana manah kumaha karaosna upami tos ningali nu kieu tuh tingali ayo gura orang caketan aya naon wae aya kelinci aya cau tuh tingali alah katinggalinya ieu mah eueuh wah eurina seueur ieu mah di dieu tuh janten luhurna ge eueuh mun hujan teh teu hujan ieu mah oh nah katinggalinya eureuhna anehnya asik masak akang kui oh tingali para wargi sadaya abah yoyo ya bila ningali tadoran bacur seueur Ngapoe masak poe. Doran pacul ku batur ieu nyanon. oh oh damel deui Lain doran pacunya. mohon Ku batur wae. ku batur Nya pan teu boga doran pacul. Doran pacul aya jigo. waduh tingali aduh dibahas kieu Rajin ngadamelan pangintennya. Nih. Rajin ngadamelan gitu. Nya teh mah kesel wae ieu mah gitu. Nya, Ayo pan sebatas saputuhun nya. Nya. tapi akang mah kreatifnya anak kan segala tiasa tingali Atuh segala biasa ieu mah. tuh alah iya si empus eta si empus meni betah Ya, berbagai macam cau aya di dia mah. Ya. Tuh, cau moli. Ieu mah cau ieu cenah, cau emas ieu teh. Cau oh cau emas cau Pikir emas. emas. sok dituang tara cau emas Hah, nya sok juga. Hari itu cau naon itu? itu cau naon nu di luar Cau bogo teh. oh cau bogo Cau nya cau apa ada baru tuh cau nih. Nah cau emas teh nu kieu dulur tah ieu cau emas jantungna sok ayaan Kang Aya, abi mah hoyong jantungna jantung cau emas picun. aduh eta teh mitosna Sabet teh. jantung cau emas teh mitosna mistis pisan upami tiasa ngalajau jantung cau emas eta teh pas bulan mulut Jumat Kaliwon eta teh bakal pibeunghareun cenah Cenahnya. cenah ieu abi ge Namanya cenah. namanya cenah cenah Nah, tiasa nyumpingkeun bokor cenah ah di dieu we maturnya Kang tuh tingali aduh Gusti nu agung itu beta rumah aja teh. Ini pan jonjon terus beres mah gitu. oh eta teh nuju naheur cai Kayak nah saya mah ieu. oh eta mah nuju ngaliwat Mulu bola ieu. oh ngelubui Mulu tadi teh. asik Ui ieu mah nuhun wil tiko. asik waduh tingali tuh dina hawu dulur hui Asli mengebul. hui ieu amis ya Kang Amis pamitos feot mah ieu manyarkan tadi. oh gitu Kayak kene ngorehan didinya tah. nuhun Gulungan ah. upami abi nyungkeun cau emas biasa Sok we. nu ieu teh sadayana nya cau emasnya itu ge Nya, sok sabaraha sikat nya pas sikat gitu. 4 sikat Nah, lalit pan kurang gemuk teh. oh gitu oh nu Ieu mah kita cau pemilik rumah ieu emas mah nyesae cau naon. tah tinggal ieu cau emas kieu Sekarang wangi di dia nya terakeung. teko teko eta cangkir ah jurig mah takol nya mang teu wawuheun ka mang mah tuh ulur ngali meni aya ku betah pisan tuh Gusti nu agung pas pisan aya di luhur di Mumunggang tingali segala aya pacul aya komplit si Akang nya geuning pinter si Akang teh ujung ngulup hui tah si Akang ujung ngulup hui Akang teh cangkir aya cau emas mangga tah ya jojodog da kenging si Akang tuh ini betah dah di dieu cobi ka kolong tingali aduh bara resih kieu sakieu mah
Kada eta bujur ka duru. Susuk mah emang sieun ku cau emas teh komo ku jantungna. Arapa kari itu Cenah abi ge cenah lamun nu gaduh susuk mah duanya nuang cau emas teh murudul. mending murud Lah mending kena murudulnya mang susukna. Kami entas di tempat. sampai bersih dulu. Tah kitu ami bersihnya mang nu kana ditu teh. Ah abi mah sina murudul we. Tuh naon dilebet mah. Ai tinggal itu. Balatak, radio aya, Bubututan di Baruntal tuh. bubututan aya di Baruntel. Aduh. Sok atuh Kang bilih bade ieu, Kang Rudi bilih bade nyenak cau emas, bilih disangking angge susuk, Oh, ke muruluk. siap gampil lah itu siap. Udah kelor sana sok ieu. Tah cenah kudu kelor, Oh, cenah cenah, kitu. cenah Abi ah bade ieu alhamdulillah dipasihan. Tah daun kelor. Tah cenah aya listrik Kang. Tah saya. Enggak yang dihandap listrik mah. Tapi kan dieu can. Kapan duitnya? Oh, ya Akang mah teu ku listrik. Mana mah tuh apa gawe kieu. Oh, jadi ieu mah alami we nya. Akang mah tos bener-bener Dia malah eta nah mun rek nyamparnya Nya. aya labu ada center. Urungkeun na center bisa aya orang hirup di loke. Mohon. Truk ka dieu kasih mau. Oh ditepak ku ngaran cepul teh. Dah hirup dak pada ku. Keur bees serat panggil. Gila didong tapi buluna panjang. tapi balager nya mangnya. Si Akang mah geus terangeun. Ya Kang eta kawit di mana? Asli. Aya abdi mah. Ya terus tidak pasti menaung geus saya. Mandirinya lah. Jadi mending kena di pasirnya Kang daripada nyusahkeun batur. Akang mah prinsipna sae pisan. Ngahiji jeung alam Akang mah tos sinergi. Nya. Kitu jiwana sareng alam teh. Jadi alam teh ngabantu pisan. Kita baru dapat kita di dalam orang pasir poek. Raja pasir dulu. Emang Tapi- bener raosen di pasir Kang. Tapi raoseun di pasir Kang da abg ku tuyukan ngan di pasir unggal dinten. Pasir mati. Tiis. Oh, Kayak kumetan gitu. Oh, teh dedangun nu saheng gitu tah. Nu mantak hareeng. Kayak picarioseun. Moal picarosieun. Biasana kan nu saheng mah hareeng kana mastaka. Nya. Dari si Akang mah tos bener-bener jiwana tos sinkron lah cek bahasa ilmiahna mah. Ngahiji jeung alam semesta nu aya di dieu kitu tah. Cobi kapayun gerak Kang hayu. Ya abi tos kenging cau emas engke bere dituang beli pajarkeun abi ngangge susuk. Ada tong ayeuna saung. Mohon, moal ayeuna nyuju saum. Saum. Saum insyaallah. Sakedap deui. Kapan tadi teh boboh heula di mana teh teh? Oh, itu mah Cobogo. Hebat si Akang di dieu. Nyungkelik sorangan. Hebat tur si Akang di dieu di luhur pasirnya di saung. Sorangan nyungkelik teu dilistrikan. Nah, guys, menang, guys. Nah, Cobogo. Cobogo. Kadang yang dituang ayeuna nyu saung kene. Babaturan teh cau ieu aya hiji deui. Naon? Cau lele. Cau lele. Kan kade mati lah eta mah. Mohon da, ieu ge abdi di pasihan cau emas, cenah ge lamun saur mitos lamun nuang cau emas teh sok muruluk susukna, jimatna tah abdi mah dituang ke bisi pajarkeun abdi ngangge susuk. Padahal kan sok anu ningali Akang mah cenah jiga diangge siga ngangge susuk cenah katinggal tikan tebihan teh manis we. Wek. Ah, dulur si Akang mah di dieu. Tuh. Da abi teh tos kolot 100 nama tos 1500 tahun. Saha abi teh? Nah, kan. Lupa, dongeng gitu. Cek dongeng Mang Jaya sapara kaca harita gitu. Tah dulur tah ieu na. Suhunana kan katingali tadinya dina video. Tah ieu kieu. Abi di pasihan dia nyungkeun cau emas. Si Akang mah ni betah pisan tuh di dieu. Hebat luar biasa jiwana. Geus mulai ngahiji jeung alam tah abi teh yang kitu. Jadi teu aya rasa keung Kang. Teu aya. Nu aya oge nanti betah cenah. Eta soalna alamna tatangkalan nu di dieu makhluk nu dieu teh geus nyaman ku si Akang. Beda lamun alam jeung makhluk-makhluk nu teu katingali teu nyaman jeung manusia pasti manusia eta bakal gering. Ya, jadi nu anu nyaman mah kieu hebat si Akang luar biasa lur. Kayak ayeuna kudu sering-sering silaturahmi cigana mah ka dieu nya. Kedah supados awet kolot kitu Nah, abi gitu. teh. Janten perasaan teh abi asa usia 45 gitu. Salah sebenarnya. Namanya 18 ya. Oh nya eta gitu. Tung. Untung Atas jadi Pak air teh hidup salapan. Akang
genep salapan. Di sekolah abdi teh. Akang lahir genep 8. Tapi nih anom kene katinggali Genep salapan, genep salapan. Berarti seberapa tahun? Mang, coba jumlahkeun. 2025 dikurangi 50 tahun baru Aya 5 lah, aya 5 mah. langkung 50 tahun. 55. 55. Ya, aki. Ah, henteu tuh Tapi katinggali ada- aki-aki. anom kene kan. Anak kene. Justru abi anu Tah. Ieu teh cing cirining hirup di alam teh kieu Kang. Awet muda nah ongkohnya bener. bener. Ya emot Sehat. sehat lah itu mah. Jantan anu jadi penyakit mah hatenya mangnya. Ate. Hate goreng ke baturnya. Bahayanya mang. Bahaya. Tuh, cek amang ge. Penyakit hate Iya penyakit panon ku batu teh. Oh, penyakit panon mah wios. Sok dieur wae kasirah teh linu. Oh. Ya. Da anu bahaya penyakit hate mang. Bahaya pisan ya mang tuh, cek si amang ge. Kisian heula tuh. Oh, siap. Kalau ngaliwat cenah ke. Mohon. Ya, Jong-jong tuh. Si amang ge orang kapayun sekali. penyakit hate mah awon bahaya gitu. Mata kayong awet anom mah katingali ngorawe teu kudu dipasang susuk. Teu kudu loba ngawirid. Ai Hate. ngawirid mah kudu ngawirid mah. Hate maksudnya wiridan ieu teu ulah sila-sila teuing. Salah ngomongnya orang Salah. maksudna ulah ngaloba teuing anu disebutan jiga nu wiridan jiga nu heueuh maksudnya kitu tah. Pokoknya kitu da urang lain ngabahas spiritual. Nah, soalnya kan anu awam mah pasti sakolebat. Euy cenah kitu. Tah gitu. Jadi maksudnya kieu lain ngalobakeun wiridan ari hatena kotor. Wirid teh dalam artian kieu maksud artinya. Naon tah? Kan kieu cenah Nah, analogina teh kan ngari teh Iya kieu. tah gitu. Ari nu laras namanya. Nah, sanes gituan eta mah juga minta duit kan. Tah, eta geuning. Pak minta duit dari leungeunna teh jempolna diugat-ugat. Jadi wirid nu bener mah dina hate teu katingali ku baturnya. Dewa lajengkeun. Tah, ieu payuna lur. Si Akang mah di dieu tuh. Nyebor, ngebor oge bebetian bibinihan ngangge etanya Cibeas. Saya mang Cibeas tah. Tuh tingali. Deuh, Saya dah ke solokan di mah. caina ti selokan bersih. Tamparkeun di dieu lalu tak. Mane sari pangitannya. Saring deui bersih. Ieu teh disaring langsung we. Langsung Namper dah. namper. Oh, Oh. ieu disaring ieu mah. Kita subuh 5 bulanna. Oh, itu mah disaringnya mang. Ya, berarti kita ada saya minum sebenarnya. Oh, paragi caeut mah itunya. Tapi bahasa kasar ya. Wios, da urang Sunda. Urang Sunda mah kitu be. Bebas ada puasana. Mohon, mang ieu tangkal naon mang? Asal masih tanggal asem. Mang, Sabab ka dieu tah. mohon. Di talian ka dieu. Upami hoyong melak tangkal asam mang dina ieu tina naon mang? Nah, di cangkok teh biasa. Tiasa cangkok. Terus sikina aya jadi tu. Oh, jantan. Terus sikina mah abdi di nyuh eta teh di leopan bae tah. Mohon, Jadi wae. di leop. Terus di leopan paras berenya pae kudu. Ya. Mohon. Di itu di alung teh ya. Oh, jantan mang. Itu tanggal asem. Oh, abdi teh tah abdi teh hoyong melak tangkal asam mang di bumi. Gitu. Kenaon? Kan kangge bonsai. Oh, tuh aya tuh eta nang hajat teh. Aya. Gerak nyen bonsai itu ge. Mohon abdi teh hoyong mang. Nang hajat na nyangkok. Oh, sabar hiji nyangkok lah mang. Oh, iya. Asik ningali heula ayu tuh lur tingali atuh. Si Akang mah aman di dieu. Nerangan yung kelik. Yang celik. Tuh. Kang saung. Oh iya, wah, tuh ke kering. Alhamdulillah. 17 poin untuk can kabayar. Oh gitu Akang? Tak kayaknya ngeureuk ngajakeun we. Para mayar. Hmm. Tak 17 poin. Jadi Korea mayarna nya Kang ari batal puasa teh nya. Di Korea we. Ari Akang 13 poe teh kan muriang. Ya. Waktu puasa waktu panas. Heeh. Kuat yuk. Tengnya ada nya teu puasa ge barang dahar nya. Hmm. Minum obat tunggu. Oh, mohon. Barang dahar. Para rakyat. Heeh. Nami-nami keur. Berarti bayaran teh 13 hari nya, Mang. Terus hari acan terus ka iwatku 2 tahun. Oh gitu. Ya, Hmm. pada waktu perang moneter puasa teh. Oh, Aya maksakeun nya dah Iya. coba batu hutang we. tah gitu. Buat teuing urang teh ke bisa menakan ting gitu kan. Heula acan acan pan. Ya. Dah tinggal ini betah Gitu ya. gitu hari mah. Geblay eta dikunci, Mang. Apa sih? Hari itu henteu geura aneh nanti. Diletak. Masuknya. Kan kok 2000. Pasti ada tetap. Aya nunggu. Kita lihat nukulnya di programnya. Oh, hari bobo mah di luhur kan. Oh, bobo mah. Dia mah. Ya. Jadi Akang mah bobona di luhur tuh aya tempat deui, di luhur ternyata si Akang mah.
tara dihandap, bobona di luhur. Ibunya tiris teuing. Di handap mah teuing teuing tuh, tinggal dipantona ge mukana kieu. Sagala bentuk tina awi lur, sanes tina kai awi ieu mah. Iya dia teh yang kayu. Kan? Itu hana kayu. Tihangna unggulnya. Ngan ieu nama awinya. Awi. Tuh, diseueur nama ku awi lur tuh tingali. Gusti nu agung. Ka handapna kieu. Tuh. Tingali. Sagala ku awi atuh moal aya jarang zaman ayeuna mah nu kieu. Da justru di betahna nu kieu nya Kang nya. Sogera. Mangge pangabetah mah kieu kan. Eta waluh. Nyala ieu aduh aing. Mun eta mah waluh engke cadakeun cenah kerjaan. Ada tetep dipesek jatuh bae. Kopi celok. Ayeuna rada hapunten ye. Mohon. Gaduh hayam. Mohon. Jadi aya tikotok di Lebuan tuh. Oh, ari manawi teh karbit. Tikotok di Lebuan, bayang tahu tara karbit. Oh, manawi teh. Tikotok di Lebuan. Ai sugan teh karbit, adi horeng teh. Ayeuna tikotok di Karungan pan nya. Mohon, ayeuna mah tai kotok eta teh. Nutan baheula di Di Lebuan. Lebuan. Buan meh teu bau. Oh, kan Jadi jadi natanya ya sesuai jeung zaman baheula geuning urang lamun keur ngora zaman iraha zaman teh kotok di Lebuan. Nah, Ya. Eta ayeuna tah disebut zaman teh kotok di Lebuan teh kieu. palupu pan baheula ge nya. Palupuh. Aya ayeuna ka alaman deui kukuring tuh. Kira di Karungan pan tikotok teh. Mahal separuh sabaraha. Tuh, ti kotok ari sakedik mah bau. Ari seueur mah jadi mahal. Nah, Kang, mahal sakarung teh sabaraha ti kotok. Jadi teu kenging ningali ti kotok heula nya. tapi ngiring nih istilah kayaknya. Masyaallah, Gusti nu agung. Bade hari raya Idul Fitri gitu Kang nya. Kamuan. Enten orang sakabara kanca dulur-dulur seni petualang budaya nyuhunkeun dihapunten segala kelepatan sim abdi gitu kan ya Kang ya. Bilih aya tutur kata anu teu merenah kitu nya nyeletit kana hate gitu kan ya. Nyuhunkeun dihapunten sareng namina teh upami video-video urang da can maksimal panginten kanggo menghibur baraya sadaya ya nyuhunkeun dihapunten mudah-mudahan atuh kapayuna urang silih urang bebaskeun nya Kang nya. Mohon. Mudah-mudahan oge kapayuna sing janten Kemajuan. berkembang deui channel seni petualang budaya Kang nya. Amin, amin. Gitu. Amin. Nya sami ti sim kuring oge nya atas nami pribadi Kang Permana nyungkeun dihapunten tina samudaya kalepatan lahir sinar batin wilujeng boboran siam minal aidin wal faidin kangge dulur-dulur seni petualang budaya nu aya di mana wae hapunten tina sagala cariosan bo perilaku anu dihaja boh nu teu kahaja hapunten mugi dulur-dulur hapunten. Mudah-mudahan ya dulur-dulur atau napi subscriber seni petualang budaya sing dipasihan kesehatan kelancaran sareng dimudahkeun rezekina nya Kang ya. Amin, mun sadaya Gitu panginten. lah gitu we. Ya lalakon sim kuring di Mumunggang saung eurih Siap. Langsung. Gaskeun. kayana. Sekarang kita langsung pulang dulu Kang ya. Ya, pulang sekarang ya sebentar lagi mau buka. Ini saya ngegembol bonsai tangkal asem, alhamdulillah. Ngegembol we enak malah riringkin. Lah nya. Oke, kita besok OTW lagi lah ya. Iya tuh. Kedah eta mah OTW lagi. Iki tulis iki tungku kanggo sira absaring cici na 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 la la kanggo sira absaring kalbu esem kang kaya madu dasar ayu